poho mopohokeun, lupa melupakan, lalai melalaikan. Sok tukang gaple tilah zikir di masjid karek 5 menit bujurna jiga nu boga bisul. Nah ari men gaple si koplok ti isukna ka sore jadi keur jongjon main gaple ngong adan duhur jam 12 kurang 5 menit eureun moal da jumlahna can 200 cik perlu gaple perlu salat. Wa aqimi sholah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, dan dirikanlah sholat, semua sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budi wa aqimi sholata li dzikri, sesungguhnya kami ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sholat heula bager lain gaple. Kamu nungker gaple ngabantingkeun balakeun terus modar. Gaple digede-gedekeun eta kamari Agustusnya Pak RW jeung panitia Agustus sarua belegugna.